Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna damang? Alhamdulillah dinten ayeuna urang diajar di basa Sundanya. Sok disiapkan buku paketna. Mangga dibuka buku paketna halaman 64 jeung 65. Ya, dinten ayeuna urang macat bacaeun anu judulna Usum Hujan jeung Halodo. Yuk urang kawitan. Yuk kita mulai ya. Usum hujan teh dina bahasa Indonesiana artinya musim hujan. Sedangkan usum halodo dalam bahasa Indonesianya adalah musim kemarau. Sekali lagi ya. Oke, usum hujan artinya dalam bahasa Indonesia itu musim hujan. Sedangkan usum halodo dalam bahasa Indonesia adalah musim kemarau atau musim panas. Nah, coba sekarang kita lihat, kita simak teksnya. Ustazah akan bacakan, lalu Ustazah akan artikan ya. Kalian simak baik-baik. Di urang teh aya 2 usum. Usum hujan jeung usum halodo. Lamun keur usum hujan, sok loba cai. Eta cai teh turun ti langit. Bisa nyuburkeun taneuh jeung pepelakan di bumi. Bisa oge cai hujan ngaruksak jadi banjir jeung longsor. Nah, jadi di kita itu di Indonesia ada 2 musim. Musim hujan dan musim kemarau. Kalau musim hujan banyak air. Nah, airnya itu turun dari langit. Bisa menyuburkan tanah dan juga tanaman di bumi. Bisa juga air hujan itu merusak menjadi banjir dan longsor. Loba jalma anu kabanjiran jeung kalongsoran. Nu matak loba nu jadi korban banjir jeung longsor. Utamana nu aya di wewengkon handap, nu taneuhna babari longsor. Banyak orang yang kebanjiran dan terkena longsor. Yang menjadi penyebab banyak orang terkena banjir dan longsor yaitu yang berada di daerah bawah yang tanahnya mudah longsor. Beda deui jeung usum halodo. Hawa karasa panas. Taneuh loba nu bareulah ku panas panon poe. Pepelakan oge loba nu paraeh. Teu subur siga waktu usum hujan. Walungan jeung situ oge loba nu saat. Loba jelema jeung sasatoan nu kakurangan cai. Jalma oge jadi hese neangan cai keur nginum. Ya, artinya berbeda lagi dengan musim panas. Hawanya terasa panas. Tanah banyak yang pecah karena matahari. Tumbuhan juga banyak yang mati. Tidak subur seperti waktu musim hujan. Dan danau juga banyak yang surut. Banyak orang dan hewan yang kekurangan air. Manusia juga jadi susah mencari air untuk minum. Nah, selanjutnya, usum hujan jeung usum halodo teh gede mangpaatna. Lamun keur usum hujan, sumber cai jadi leuwih loba. Cai ti gunung sok tuluy ngocor teu gampang saat. Kitu deui hawa karasa leuwih seger. Ya, artinya musim hujan dan musim kemarau itu besar manfaatnya. Kalau musim hujan, sumber air menjadi lebih banyak. Air dari gunung selalu mengalir, tidak gampang surut. Begitu juga hawanya terasa lebih segar. Ari keur usum halodo mah henteu loba jalma anu jadi korban banjir jeung longsor.
jalma-jalma oge bakal gampang ngalakukeun pagawean, sabab teu kaganggu ku hujan. Lamun urang popoean naon bae oge sok gancang garing. Cai, bumi, jeung panon poe teh penting pisan keur kahirupan manusia, sato, jeung tutuwuhan. Ya, artinya kalau sedang musim kemarau, tidak banyak orang yang menjadi korban banjir dan juga longsor. Orang-orang juga akan mudah untuk melakukan pekerjaan karena tidak terganggu oleh hujan. Dan juga kalau kita menjemur sesuatu atau apa saja akan jadi mudah kering. Jadi air, bumi, dan juga matahari itu penting sekali untuk kehidupan manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Kukituna, manusia kudu bisa ngajaga lingkungan alam, sangkan cai teu ngabalukarkeun banjir. Dina usum halodo, moal kakurangan cai. Bumi bakal tetap subur keur kahirupan sakabeh makhluk. Ya, artinya, ya karena itu manusia harus bisa menjaga lingkungan alam supaya air tidak menyebabkan banjir. Di musim hujan tidak akan kekurangan air. Bumi akan tetap subur untuk kehidupan semua makhluk. Nah, jadi intinya alam itu harus dijaga agar tidak menyebabkan bencana ketika itu mau musim hujan atau musim kemarau. Ya, untuk hari ini alhamdulillah kita sudah membaca teks yang berjudul Usum Hujan Jeung Halodo, ya yang artinya musim hujan dan juga musim kemarau. Ya, untuk hari ini tidak ada tugas ya. Kalian hanya simak bacaan saja dan dipelajari untuk persiapan penilaian tengah semester nanti. Ustazah cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.